laju ditarulis dina naskah kuno jeung wawacana jadi media nu dipake ku para wali dina nyebarkeun agama Islam. Pagelaran wayang mimiti nu aya di Sunda teh masih keneh wayang kulit. Hal ieu disebabkeun lantaran aya pangaruh ti Jawa saterusna urang Sunda nyiptakeun wayang gelung atau wayang golek anu dipikaresep nepi ka kiwari. Unsur carita wayang nu kahiji aya jejer atau tema, nu kadua palaku atau watek, nu katilu aya latar, nu kaopat aya galur, nu kalima aya puser sawangan. Jejer atau tema, jejer teh inti di awal nepi ka akhir carita dina carita wayang salian ti jejer utama oge aya jejer atawa tema dina unggal sempalan caritana anu bedakeun jadi sabaraha episode tea. Dina carita wayang teh aya dua carita nyaeta Ramayana jeung Mahabharata. Jejer utama tina epik Ramayana nyaeta kasatiaan cinta, sedangkan jejer utama tina epik Mahabharata nyaeta kasarakahan kakawasaan. Selanjutna palaku jeung watek. Palaku teh jalma nu ngalalakon dina hiji carita. Dina carita wayang boh palaku dina Ramayana atawa Mahabharata. Tangtu boga watekna sewang-sewangan bisa katiteuh yen aya padaku nu kaasup kana kategori palaku anu watekna nyekel keadilan sarta aya nya watekna teh kaasup kana palaku anu sifatna murka. Salanjutna latar teh lingkungan waktu jeung suasana anu ngadasarkeun lumangsuna hiji kajadian dina carita. Galur teh runtunan kajadian anu lumangsung ti awal nepi ka akhir galur. Dina carita wayang mah kaasup kana galur maju merele lantaran nyaritakeun runtuyan kajadian ka hareup. Bari teu nokoh deui kana mangsa nu geus kaliwat. Puser sawangan teu tilikan carita upamana dina cerpen atawa novel mah geuning sok aya sudut pandang orang pertama atau ketiga. Tah bedana dina carita wayang mah pengarang atawa dalang teh saukur nyaritakeun palaku-palaku carita sok disebut oge gaya ngadalang. Amanat ieu amanat teh pesen anu hayang ditepikeun ku dalang ngaliwatan carita wayang nu dipagelaran ku audiens dina carita wayang. Amanat teh boh nu hade boh nu goreng kagambar dina gemblengan carita. Bebandingan carita wayang jeung dongeng. Bebedaan nu kahiji wangun carita wayang mah panjang, dongeng mah pendek. Kadua carita wayang mah rea bagiana ari dongeng mah ukur digalantangkeun cantana. Nu katilu carita wayang mah jelas sedengkeun dongeng mah anonim. Nu kaopat carita wayang dipintonkeun ku lobaan dipimpin ku dalang ari dongeng cukup didongengkeun ku saurang. Babandingan sarwaan carita wayang jeung dongeng kaasup kana karya sastra tubeul. Boh carita wayang boh carita dongeng eusi caritana teh ngandung halan atawa anu ieu asup akal. Carita wayang jeung dongeng sumebarna sacara tanpa ngaliwatan lisan.